Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui kesumbering Audrey Alfania dina acara Breaking News. Puerta utama dinten ieu nyaeta saurang pengendara sepeda motor tiwas sanggas nabrak mobil. Saurang pengendara sepeda motor tiwas sanggas nabrak mobil waktos ngalawan arus di sistem hiji arah atau SSA. Benerna di Jalan Juanda, Bogor, Jawa Kulon. Kasat saterusna Polresta Bogor Daya Kompol Bramastio Priaji ngomong, kecelakaan dimimitian waktos sepeda motor bernomor polisi B6440 ZHP anu ditumpakan M. Daniel serta Romi Apriandi kalawan sistem hiji arah nuju Sindang BTM Sekira Bubuk 4-15 Pip. Senepina di Jalan Juanda benerna di Payun SMA S1 Daya Bogor weton hiji mobil bernomor polisi F1474 LW anu ditumpakan Yusril Ismail melaju di arah Sindang BTM menuju Jalan Jenderal Sudirman. Tangtos Bramastio kajadiana subuh tadi sepeda motor eta haturan ngalawan arus di jalur SSA kalawan kecepatan luhur nu kituna menabrak mobil anu melaju di arah Papalimpang. Alatan kecelakaan kasebat pengendara motor M. Daniel tiwas di lokasi kejadian. Sedangkan baturna Romi ngalaman tatu parah. Sementara supir mobil Yusril ngan ngalaman tatu hampang. Tangtos Bramastio deui layan korban karatos diurus pihak keluargana sementara dua tumpakan anu kalibat kecelakaan parantos diamankan di unit laka saterusna Polresta Bogor Daya. Pihakna oge menghimbau para pengendara khususnya sepeda motor kanggo sok lantip lampu lintas sarta henteu ngalawan arus di jalur SSA anu iasa ngabahayakeun nyawa. Kejadian ieu iasa dijadikan pelajaran kanggo pengendara sepeda motor kanggo ngestokeun aturan sarta henteu ngalawan arus. Sekian warta ti kuring, hampura lamun aya kalopetan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.